Ujang. Hup. Badai ke mana? Badai ka Cikebo. Cikebo. Aduh. Berarti Ujang dak di tas teh unggal dinten ka sawah Cikebo. Mapa jalan ieu? Anu jalanna geus butut ieu nya. Aduh ya. Yo aduh jalanna butut jabaning motor ge yang geus teu bisa ka dieu nya. Biasa. Kumargi butut kitu nya jalanna nya. Aduh ya hapunten ya ka Pak Bupati ya. Sareng Pak Gubernur ya. Programnya ya hapunten pisan ya kumargi jalan butut ieu jadi wa Ujang ayeuna mah teu tiasa nyandak kendaraan roda 2-nya tanapi motor. Di nya kumargi jalan geus butut ya aduh. Punten kitu. Aduh. Berarti wa Ujang teh asli warga dieu nya. Mohon ya. Wa Ujang teh warga Blok Langgeng, Desa Wanahayu nya. Aduh. Pak Ujang. Berarti Pak Ujang unggal dinten nyorang jembatan ieu nya. Anu jembatanna geus kawas ieu. Aduh. Iya. Punten gitulah. Punten Kak Bapak Bupati sareng Bapak Gubernur untuk ngarealisasi jembatan ieu nya. Anu geus butut ieu. Aduh, Urang meni ararese gitu ya. Pak Ujang. Aduh. Berarti lokasinya ya jembatan wilayah Blok Cikebo teh di Blok Langgeng nyorang 2 jembatan tadi sareng jembatan ieu nya Ujang. Mohon. Kumargi tos ruksak ya teh. Harapan Pak Ujang berarti ya kedah kumaha? Di dangdosan gitu ke Bapak Bupati gitu sareng ke Bapak Gubernur gitu. Apa presiden moal? Presiden mah da jauh. Nah, Bapak Bupati nu caket eta Majalengka. Mohon. Berarti kitu harapanana nya ya soal jembatan geus. Dengdek gitu. Dengdek. Nya Ngagebrok. Mohon. Heula atuh Pak Ujang atuh gancang-gancang teuing abdi ieu mani ngas-ngos yeuh. Kumargi teh acan sarapan ya. Siap Ujang. Atur nuhun kasadayana. Hapunten simkuring sanes politisi atanapi tukang naonnya sebatna teh. Tukang naon Pak Ujang? Lah pokona mah kitu wae lah hapunten kasadayana nya itu. Kanggo khusus kanggo Bapak Bupati, Pak Bupati atanapi bawahanana gitu Pak Camat sareng Pak Gubernur terus ka Pak Presiden Pak Prabowo. Hatur nuhun sakali deui. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bikin kereta ka dieu. Nuhun.